Sampurasun pamirsa nu dipikaasih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi sate acana urang ngawitan acara ieu, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu welas asih oge murbeng alam, dina danget ieu abdi-abdi sadayana sejak ngadangukeun piwuruk anjeun. Nun Pangeran mugi auban pasihan Roh Suci supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun kanggo abdi sadayana. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi panglenyepan dina danget ieu nyaeta nyenak jejer waktu pegat nyawa dicandak tina Jabur 140 genep anu janten ayat luluguna dicandak tina Jabur 140 genep ayatna anu kaopat anu kieu unggalna. Jalma mah ari geus paraeh jaradi deui lebu, sagala pamaksudanana oge harita musnah. Para wargi kacarioskeun aya saurang pangusaha anu ngawangun usaha bisnisna ti nol. Anjeunna toh-tohan niar kipayah. Saur paripaos nama dug hulu pet nyawa demi naon? Demi neangan harta sareng kasuksesan. Dugika anjeunna kawentar jadi pengusaha anu gaduh kakawasaan. Namun dina manahna nyimpen rasa kahariwang anu luar biasa. Yuswana tos teu anom deui, tangtos kasehatanana oge nurun. Ririwit sering teu damang. Akhirna anjeunna sadar yen sadayana harta kasuksesan anu salami ieu dikempelkeun di dunia ieu teh teu janten jaminan kanggo pikahareupeun. Anjeunna oge ngemut yen harta banda teh moal tiasa dicandak maot. Anjeunna nanya dina jero hatena, saha nu bakal neruskeun usahana? Nah harta kakayaan ieu teh bisa ngaping nepi ka engke maot. Para wargi karingrang kahariwangna nguningakeun kanyataan hirup anu kadang kahihilapkeun nyaeta taya nu abadi di dunia ieu. Aosan dina Jabur 140 genep ieu netelakeun yen salami urang hirup kumalandang di dunia ieu ngan samentawis teu aya nu abadi. Sagala kakuasaan jeung harta banda anu dibekel salami ieu dikempelkeun salami ieu teh bakal sirna dina waktos pegat nyawa. Saur paripaos nama kawas halimun anu bakal sirna kasorot ku panon poe. Kitu oge kahirupan manusia di dunia ieu. Hal ieu didugikeun teh sanes nyingsieunan, namun ngemutan sangkan urang teu nyimpen pangharepan atanapi nyimpen keyakinan diri urang kanu hal anu fana, anu teu abadi. Saparantos urang sadar sareng terang naon makna kafanaan hirup di dunia ieu, eta teh kedah ngajantenkeun urang kedah langkung wijaksana. Kukituna hayu urang mupuk hubungan sareng Pangeran anu langkung ajri sareng mikanyaah kasasama. Poe kapoe teh nyaeta kasempetan urang kedah nuladan ka Kristus sareng janten berkah kanggo sadayana.
ku jalanan kitu sok sanaos raga urang bakal jadi lebu, namun warisan keimanan sareng kaasih urang tetep hirup sareng tumuwuh dina diri urang. Mung sakitu pamirsa anu tiasa didugikeun, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu welas asih, hatur nuhun dina danget ieu abdi tos diemutan yen harta banda kakawasaan teu aya hartosna, margi eta teh moal janten bekal kanggo abdi-abdi sadayana dina hirup engke. Kukituna Pangeran mugia abdi-abdi sadayana dipaparin kasadaran, dipaparin pertobatan supados abdi teras-terasan hirup tumubuh ka Anjeun langkung ajrih ka Anjeun. Auban abdi sadayana pasihan kakiatan supanten hirup abdi tiasa kamanah ku Anjeun. Hatur nuhun Pangeran, dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus abdi nyanggakeun doa ieu. Amin. Pamirsa, pamugi paniis manah dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilapnya di like, komen, sareng subscribe. Margi ku jalan eta urang tiasa mupuk, urang tiasa masihan ngawartosan ka batur Injil kasalametan. Mung sakitu Gusti Yesus ngaberkahan.